Para mitra anu mulia wilujeng tepangdang deui sareng Mang Jaya saparakanca. Anu mana Mang Jaya nuju ngahanca dongeng carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karangan Kiliksa teu karaos ayeuna nincak bagian ka-26 para mitra. Teu mohonya waktos manyerelek terang-terang bagian ka-26 we atuh. Kasuguri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana. Ai anak lele naon cenah nanahaon. Nanahaon anak lele teh cenah kitu para mitra. Anak lele, aduh para mitra komo lele dumbo mah pami dipelak teh ngagungan. Eta dicampurkeun sareng lauk sanes, lauk jaerna dihakanan ku lele para mitra. Aduh, anak jaer dihakanan ku lele gitu. Kitu diandausna para wargi. Mangga atuh anak lele namina nanahaon. Dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa dina bagian ka-26 mangga urang lajengkeun Mang Jaya saparakanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana. Mangga para mitra nyangakeun Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa dina bagian ka-26 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-26, mangga wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbebrahmana. Para mitra kaum dangu, nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita nyinining ngajawab para wargi, ngajawab pertanyaan tinu jadi bapana. Moal apa moal balik kuring mah sabab resep keneh lalajo. Moal wakamulang mun wayang tacan lekasan mah. Lebar bisi teu aya deui nu nangap wayang, mangkana lalakonna rame Pak, dalangna alus. Tu tingali wayang keur meujeunna rame. Nyinining nunjuk ka panggung kalah jiga nu ngabebenyokeun ka kolot. Sangkan teu ngajak balik atuh meuli gogodeg mangkurip teh. Kitu deui ading ngarasa taak dan nyinining tetep bandel mung dibawa ka lembur. Memang bener wayang teh hade jeung pikaresepeu nyai. Tapi moal hade mun tuluy-tuluyan lalajo mah bisi mata kruksa kana awak. Komo awewe mah ulah sok luas leos sosoranganan, goreng kasebutna awewe mah. Komo awewe beuki lalajo bari cai anu maturan. Kumaha mun aya nu niat jahat, kumaha mun hidup aya nu nipu, pan lapur moal aya nu nulungan. Cek mangkurip tetep leuleuy. Moal apa moal nanaon pan geuning salamet ye. Teu aya nu ngaganggu malah maresep nu aya Pak. Loba hiburan nu matak bunga. Ayeuna mangga Bapak geura mulih ulah hariwang atawa melang. Da bingung aya nu ngajaga diri, abdi bisa ngajaga diri. Sarta engke ari wayang geus lekasan moal burung balik ka lembur moal kudu disusulan ku bapa. Nyinining kalah nitah balik jeung geus berat pisan ka Arjuna teu hayang papisah deui. Waduh cilaka. Memang cilaka mang lah, moal bisa diantep atuh kieu mah. Yuk lah. Urang balik we ka lembur bari oge lah. Ulah diantep bising cilaka. Sok urang bawa ading bangun gemes manehna keheul ngadenge carita nyinining kitu. Lantaran peuting kamari geus nyiksa ka manehna nepi ka ngajoprak dicabok ku Arjuna. Namake pipilueun Kang Ading mah cicing atuh naha. Keuna mah urusan kuring jeung bapa, da kuring da lain budak leutik Kang Ading. Ceuk nyinining bangun gemes. Lantaran Ading si gandung ewa atuh bab Ading teh balem. Teu wani ngomong deui da geus nyaho nyinining hatena kapangaruhan ku siluman. Nu pamohalan bisa diolok ku carita. Geus ulah sok katutuluyan pasea teh. Sabab di dieu mah lain tempat pasea. Jeung deui pangna datang ka dieu teh rek nulungan, bapa teh lain rek nyieun kaributan. Ayeuna mah kieu we nyai, hayu urang balik heula ka lembur sabab emak geus lila nungguan, karunya ceurik bae pang-pangna mah. Moal pa mangawe bapa mah mulih ti payun.
enjing deui abdi mah lamun wayang geus lekasan da ieu mah resep keneh Bapak. Ulah kamalinaan teuing Nyai. Sing inget kana Purwadaksina. Sing inget ka indung Bapak ulah kabawa ku sakaba-kaba. Nyai sing eling Nyai. Harna abdi teh teu eling gitu, eling Bapak abdi mah kakolot inget ka lembur oge teu poho. Abdi mah lain kabawa ku sakaba-kaba resep keneh lalajo. Ali Bapak parantos pulai mulih mamangga wae tu mulih ti payun. Bareng sareng Kang Ading da manehna ge moal burung daekeun. Nyetang tu daek mah tapi hayang jeung Nyai balikna. Teh moal Ading. Moal kabalik. Nyinining keukeuh peuteukeuh teu daek. Mangkurip jeung Ading keukeuh ngajak balik. Tungtungna adure nyompak keukeuh-keukeuh. Lila-lila rame ngomong nu tadina laun ngomong jadi tarik. Nyinining keheula ka Bapa jeung Ading malah ampir ngejat terus kabur. Ngan ku Mangkurip dicekeleungeuna ku Ading geus dijaga kalayan ati-ati. Lamun lumpat rek diudag sarta rek ditewak. Akhirna nyinining eleh carita jeung eleh tanaga pok ngomong kalayan leuleuy sok sanajan hatena panas. Ayeuna mah kieu tupanya da kuring teh ari balik mah can hayang sabab resep keneh lalajo. Lamun Bapak keukeuh ngajak balik ka kuring heug asal kuring kudu dibelaan da kuring teh aya kahayang. Hayang naon? Hayang naon sok bejakeun ka Bapak tangtu diteduna. Nya hayang naon atuh nyinining? Sok udah sebutkeun keun ku akang rek dibelaan. Tangtu akang bakal usaha sateka polah nyumpunan kahayang nyinining. Cek Ading segut naker asa aya harepan ari kitu mah. Nyeh nyinining seuri panon melong ka panggung harita si Cepot jeung Udawala keur parearea omong. Lantaran papisah deui jeung Arjuna silih salahkeun ampir pasea rongka. Tapi nu lalajo surak eak-eakan najan pasea oge si Dawala jeung si Cepot mah teu boleh rame. Nah, kalah ka seuri naon kahayang teh? Mangkurip ngagebah kanu keur anteng lantaran nyinining kalah beuki pogot lalajo. Kuring daek balik asal kudu dibarengan ku panakawan tiluan. Lamun teu bisa tiluan teu naon-naon sorangan ge asal kudu dibarengan ku si Cepot. Sabab eta panakawan nu satia mun aya naon-naon manehna nu bakal ngabelaan ka kuring. Tak kitu pamenta tepat teu hese kuring mah, jawab nyinining tenang naker ngomong. Tapi pikeun Mangkurip jeung Ading mah para mitra estu mata kaget kabina-bina. Malah Mangkurip meni ngagurubug jiga nu dicocok kala. Reuwas alah batan disamar gelap sakedapan mangahuleng ngaraga meneng jiga nu kasima teu percaya kana pamenta nu jadi anak. Naon nyai dedengian teh minta dibantuan ku si Cepot? Nu bener atuh aya kahayang teh. Ulah neangan nu lain-lain sabab teu uni nu kitu mah. Ading ngajak bari seuri bangun ngejek. Manehna keheul ngadenge pamenta nyinining lantaran asa teu umum jeung batur. Nya Nyai kumaha atuh ieu teh? Asa teu puguh teuing aya pamenta teh. Na keur naon si Cepot pila kadar kai? Urang neangan we di lembur nu kitu mah, urang meuli ka kota da sok aya nu dagang. Mangkurip kakara daek nyarita sanggeus ngahuleng sajongjongan. Tidak yang dibaturan ku si Cepot abdi mah Pak, moal beunang ditawar deui. Lamun sakira teu sanggup ngayakeun geus we tong hayang mawa balik abdi. Mangga geura mulih ka lembur keun abdi mah. Antep we di dieu resep keneh lalajo, jawab nyinining tegas. Tetep boga kahayang nu aneh jeung mahiwal. Atungan bati olohok we Ading jeung Mangkurip teh da asa teu ngarti kana maksudna nyinining. Sedengkeun si Cepot jeung si Udawala masih keneh parearea omong di panggung, parebut aturan jeung pamadegan. Beda kahayang dina perkara neangan dununganana nu geus leungit. Harita si Cepot norolang ngomong, mani noro weco lir kacang ningang kajang, nyarita bari pepeta ka si Udawala. Ari Mangkurip jeung Ading bet kawas nu kasima. Duanana teu nyarita kalah melong kanu malong lalajo wayang. Heran jeung bingung teu sanggup nyumponan kahayang nyinining, tapi lila-lila mah Ading sadar. Yen lamun kahayang nyinining teu dicumponan pamohalan bisa diajak balik pok nyarita. Kieu memang lah najan pamohalan ge bisa meunangkeun si Cepot. Kuring rek usaha sateka polah pikeun nyokot si Cepot. Sugana re dibarengan ku si Cepot mah bisa dibawa balik nyinining teh. Moal cicing we di dieu ngan wayahna mamang kudu ngajaga di dieu sorangannya kade bisi kabur. Tah bener jang cig atuh geura neangan si Cepot. Kumang didoakeun sing meunang ngan kade sing hati-hati bisi cilaka. Keun ari ieu mah bagian mang najan teu dibejaan ge moal diantep budak mah.
Pasti bakal dijaga kumang. Moal menang incah balilahan deui. Cek mangkurip bungaheun pisan sabab ading ge geus aya kasamuka sanggupan pikeun neangan si Cepot keur nyumponan pamenta nyinining nu mahiwa ti batur. Nya kitu emang permiosnya barek ini heula. Tu geuning si Cepot aya keneh dina panggung, kukuring rek dirontok ti luar sugan beunang. Cek ading bari tuluy nangtung panon malong ka panggung. Heug atuh didoakeun ku mangnya. Jang sing hasil lamun ujang bisa menangkeun si Cepot pasti nu senang teh ujang sorangan. Sabab nu menangkeun sae maratang tu ujang sorangan, beral geramia. Leos ading indit teu ngariret ka nyinining. Pikiran geus gili grek newak si Cepot tina panggung, sugan we teu hese nyokotna, da geuning basa rek merangan Arjuna ge kacida hesena. Ari mangkurip tetep ati-ati nyekelan anakna, leungeun teu dilesotkeun bisi leupas. Bisi kabur sabuat lalajo. Ading nu baris newak si Cepot teh atuh nyinining teh rada keheuleun sabab dirina disangka buronan anu bakal kabur, teu suka dicecekel ku bapana pok nyarita. Bapa abdi teh lain buronan bapa. Najan teu dicekelan ge da moal kabur, da ngarti lain budak leutik, lain jalma jahat sok leupaskeun pa sing percaya we ka kuring da moal kabur atuh. Ih lain teu percaya geulis. Bapa teh bakat kunya ka hidup, bisi cilaka atawa aya nu ngaganggu. Keun bae rek dicekelan sabab moal matak rugi. Keun sing tenang anaking, tu tempojang ading. Keur leumpang muru ka panggung rek newak si Cepot keur nyumponan ka hayang hidup. Jawab mangkurip bari tetep nyekelan leungeun nyinining. Teu wani ngalesotkeun sabab bisi kabur teu kanyahoan. Puguh nyinining jadi keheuleun sabab dirina disaruakeun jeung sakitan nu salilana kudu dikawal-kawal. Mun kitu mah teu ngaku anak ka kuring teh bapa, tapi nganggap hiji sakitan nu bisa kabur. Teu naon-naon ari kitu mah kuring rek nurut kana kahayang bapa ngan moal milu balik najan si Cepot beunang oge. Kebeg mangkurip ngarenyang. Ari teh reuas nu taya papadana teu nyana anakna bet ngomong kitu. Akhirna hate leuleus pok nyarita leuleuy pisan. Teueuh teuing nyai bapa teh teu boga pikiran kitu, ieu mah bakat kunya we, bakat ku hayang ngabela anu jadi anak. Nya teu nanaon ari hidup hayang dilepaskeun mah ngan kudu janji yen moal init. Moal apa moal init kuring mah malah rek milu balik. Asal bapa kudu bisa we menangkeun si Cepot, da balikna ge hayang dibarengan ku si Cepot. Heug. Apaan ayeuna ge keur neangan, pek atuh sing tenang, urang ngadaguan jang ading. Nah, hasil atawa moal cek mangkurip bari ngalesot ke nyinining teu dicekelan jiga tadi ayeuna mah. Tapi nyinining jiga nu teu bunga hatena, baeud bae najan geus dilesotkeun ge, panon melong ka panggung hayang nempo Arjuna nu keur manggung tapi Arjuna tacan bijil. Nyinining harita teh para mitra nyarita jero hatena. Engkang, na di mana atuh salira teh ya abdi aya dina balai. Upami teu engal ditulungan bakal cilaka moal tiasa patepang deui sareng salira. Cek hate nyinining bari ngarep-ngarep Arjuna. Manehna leuwih percaya ka Arjuna batan ka kolotna lantaran geus kapangaruhan. Ari mangkurip teu ngomong deui manehna tetep ati-ati bisi anakna kabur. Sabab ayeuna mah geus ngarasa yakin yen nyinining teh geus kajiret ku pangawasa siluman. Geus kuat karesepna ka Arjuna. Atungan bati hariwang bae mangkurip teh sabab bisi anakna teu kapimili. Tapi najan bari jeung kitu ge tetep percaya kana kakuatan diri pribadi. Yen anakna bakal kabawa ka lemur, komo da ayeuna mah ading geus indit rek newak si Cepot pikeun nyumponan ka hayang nyinining. Nya muga-muga we hasil ulah aya halangan harungan. Sabab nganjang ading nu jadi anelan teh mun manehna gagal teh geus pasti we cilaka. Cek hate mangkurip bari melong ka panggung. Tapi bari waspada da bisi nyinining ngaleos teu bebeja, maklum manehna keur migandrung Arjuna. Cagduna heula ka aya nyinining jeung mangkurip nu keur ngadaguan ading. Ayeuna kocapkeun heula ading harita teh basa geus ningalkeun mangkurip. Langsung muru ka deukeut panggung, hatena panas jeung rada ngageter. Keheul ka nyinining anu keukeuh mikahayang ka Arjuna. Najan bieu teu nyebutkeun kitu oge ku ayeuna menta si Cepot teh jadi pamikir. Yen nyinining geus bener-bener kajiret ku Arjuna dina pawayangan. Ading terus lempang beuki lila beuki deukeut ka panggung.
malah akhirna tepi kanu dijugjug manehna geus tepi ka hareupeun panggung reg eureun heula panon melong ka panggung lalajo si Cepot jeung Dewala anu keur parerea omong ngan ayeuna mah jadi tiluan jeung si Gareng nu lalajo surak eak-eakan nu keprok jeung suit meuni rame asa kaindit ading ampir eleh jajaten ampir kapangaruhan ku ramena lalakon ampir poho kana tugas nu sanyana ngan untung kaburu inget para mitra sadaya yen datangna kadinya teh lain rek lalajo tapi rek newak si Cepot kurang ajar kunaon hate teh luak leok wae nya rasakeun si Arjuna rasakeun si Cepot ya aing nu baris bebela ka Mangkurip aing nu bakal ngarebut nyinining tina leungeun maneh sabab aing piselakieunnana cek ading bari ngalengkah ka hareup para mitra sadaya kap muntang kana panggung terekel naek meningan sakali luncat bakat ku gancang keur nu lalajo surak sabab sarerea geus pada nyaho yen ading kungsi milu ngalalakon milu manggung jeung wayang harita ge kitu ading geus ngintip deui tukangeun si Cepot taki-taki rek newak si Cepot awas sia moal dibawa nyarita ayeuna mah moal aya gunana ku aing kudu dibongohan ditewak tukangeunana tah geus beuki ka sisi kasedakeun ku si Gareng ngomong wae cek ate ading bari siap rek ngarawel punuk si Cepot sangkan beunang barang si Cepot mundur hiuk ka punukna ditewak ku ading tuluy ditarik ka handap tapi edas barang ading rek luncat ka handap pedetak kana tarang anu nakol horeng leungeun si Cepot dijieun tina kai meuni seueul karasana lumayan bancu nu segede nog hayam jadog si Cepot entong loba pamolah deuleu dibawa kabur ku aing bongan sia geus ngahina ka aing cek ading bari rek luncat deui ka handap pedetak kana irung anu nakol ieu mah rada peureus jeung linu atuh kapaksa si Cepot dilepaskeun tuluy ngarampa irung nu nyeri nyanyautan celeng si Cepot luncat kana gebog tuluy masang kuda-kuda bari nodongkeun peureup rek narajang ka ading puguh ading keheuleun akhirna ungah kana gedebog keur nu lalajo surak kodomang ading ngadeuketan si Cepot celeng si Cepot mundur panon molotot ka ading peureup dimaenkeun jiga tukang main po entong kabur sia ditewak ku aing mah cek ading beuki kekerot nahan amarah sabab asa diwiwirang ku si Cepot 2 kali kabeunangan hehehe ayo si maju dalu hayang dikadek sia ku badog dewek mun nyekok ya alah main bun gohok ku badog teh sok maju seuy teh si Cepot bari taki-taki rek narajang hiu peletok peureup katuhuna kana tarang rada ngajengok ading ge lantaran serangan si Cepot gancang pisan meuni teu kanyahoan ngahiupna gelo sia kunaon kumaha dinakolkan hulu aing ye ulah mah gagalan nang sia teh geus untung hehe ayo ulah maju sia riwani mah ha ulah silih seueur cini redan ye silih banding dibandingan silih teungeul ti leungeul sok si Cepot ye cek si Cepot nangtang bari unur-unuran tetep taki-taki kawas nu sieun eleh bangsat sia rasakeun deuleu sabrut ading narajang lep harita beunghab harita para mitra si Cepot ngelok basa peureup ading ngaliwat si Cepot ngajol harita teh nyodok dada ading anu buleud jeung teuas cakuk kana dada ading waduh elo sia ading muringis tapi sabrut narajang deui manehna teu ngarasa sieun atawa keueung malah kalah kabeuki nafsu kap leungeun si Cepot beunang ditewak atuh si Cepot meuni abrug-abrugan hayang leupas tapi ku ading dikekeuweuk pageuh pisan bisi lesot deui jedog sia ieu mah beunang sia gelo yubilu sia jeung aing mun teu daek dicacag sia ku ading cek ading bari marieskeun leungeunna harita teh para mitra leungeun si Cepot puguh meuni muringis bakat ku nyeri akhirna si Cepot masrahkeun diri lantaran geus teu kuat ngalawan ka ading celeng ading luncat ka handap bari ngekeuweuk si Cepot keur nu lalajo surak meuni eak-eakan kawasna mah barungah nempo lalakon aneh kendang dipadungdungkeun hayang rame meureun da tukang alok terus-terusan ngahaleuang marengan nu keur tarung ali dalang ngajrek-jrek nabuhan kecrek puguh atuh meuni rame nu lalajo leuwih bungaheun ari ading harita kacida bungaheunana lantaran geus hasil newak si Cepot najan abrug-abrugan ge teu terus ditangkeup pageuh naker dicekel ku dua leungeun berengbeng dibawa lumpat hayang buru-buru tepi ka Mangkurip rek mikeun si Cepot ka nyinining
Harita para mitra sadaya mangkurip bunga kabina-bina. Lantaran kahayang anakna kacumponan, ading hasil menangkeun si Cepot bisa karebut ti dalang kalawan gampang. Jeung di dalangna henteu ngudag kalah ngajek jerek para mitra nabeuh kecrek. Dibarengan ku gamelan nu beuki rame nyinining colohok pengong manehna teu nyana saeutik-eutik acan. Yen ading bakal hasil maksudna. Dati heula ading teh asor teu kuat ngalawan Arjuna, tapi teu cacarita jempe bae bari melong ka ading nu kakara turun tina panggung teh. Wah, geuning hasil nyai. Yang ading bisa ngarebut si Cepot tina ti dalang. Kalawan bisa dibaktikeun ka hidup. Sobab moal keur saha deui pasti bakal ku hidup eta teh da keur nyumpunan kahayang teh. Sigana mah tulus balik dari kieu mah indung maneh moal ceurik balilihan teuing. Mangkurip geus ujub lantaran ngarasa yakin yen anakna bakal bisa dibawa balik. Lantaran geus hasil menang si Cepot geus kabawa ku ading. Tinggal nunggu datangna bae tapi nyinining teu nemalan kalah kabaeud jiga nu amek. Teu tega nempo si Cepot dikekeuweuk ku ading sarta leungeuna siga nu diparieuskeun. Teu lila antarana kurutak ading datang meningah hegak bakat ku capek. Kesa ngucur jiga tas perang sapoe jeput. Tapi paroman bear marah mai lantaran maksudna hasil. Gek diuk digireun mangkurip pok ngomong. Aya milik mang si Cepot bisa kabawa ku kuring dah. Yuk ayeuna urang balik lah. Ulah kalau ngobrol-ngobrol. Isi Semar nyusul manten yang anakna da tadi teh aya keur sare di pojok kotak. Ading nunjuk ke panggung harita Semar jeung si Dewala keur cacarita duaan. Ayo dah kudu buru-buru balik. Isi aya manten nu nyusul. Ulah lihat teuing di dieu moal aya gunana. Urang mah teu butuh kulalajoaneun dengan ukur namahan riweuh. Urang balik nyai. Jung mangkurip nangtung panon melong ka nyinining. Tapi nu diajak balik kalah ka ngahuleng manehna teu nyangka yen ading bakal hasil. Lu balik nyai ulang ngaulang wae bisi kabawa ku sakaba-kaba. Lu bisi aya manten nyusul. Ieu kahayang nyai geus bukti. Si Cepot kabanang ku akang bisi keur pibatur nyai. Cik ading bari neuteub. Hatena bunga da geus yakin yen tujuan hasil. Tapi nyinining kalah kamolotot bakat ku keheul manehna tetep teu hayang balik. Da inget bae ka Arjuna. Baris bebela ka manehna pok ngomong rada heuras. Moal kuring mah moal balik, jeung we arek balik mah. Arek kumaha ieu teh nyai? Apaan tadi nyai geus janji? Lamun si Cepot geus kabanang, urang bakal balik babarengan tiluan, tapi naha kalah ka nyarita kitu. Ulah sok luncat mulang jadi jalma mah nyai, kakarege bieu ngedalkeun janji. Tapi naha geus dirobah deui. Goreng patut jelema model kitu teh. Hargaan ju ayeuna urang balik sabab geus eleh janji teu meunang mungkir. Mangkurip kapaksa ngagelendeng ka anakna lantaran nyinining sulaya tina janji teu nyumponan ucapan nu dikedalkeun tadi. Atur rada ngahuleng ari diomongan kitu mah hatena ngageter tapi tetep teu hayang balik kalah kabeuki manteng inget ka Arjuna. Lila-lila Cipanon ngembeng bingung nu taya papadana. Malah mah teu ngomong deui kalah kacarindak-dak bangun anu nalangsanakeun. Edasna kumaha atuh ieu teh nya asa teu puguh teuing. Kopta geura cekel si Cepot pan ayeuna mah geus beunang. Pan ieu lain nu dipikahayang teh panakawan nu satia, tah geus beunang bikeun jang. Teu nyai geura bawa si Cepot tolol teh. Ayeuna geus jadi milik kurang, ulah asa-asa da moal nanaon. Ieu urang balik ka lembur. Ading bari mikeun si Cepot ka nyinining nyarita kitu ku nyinining ditampana. Beungeutna katarapisan kawas mayit, hatena ngarakacak nempo si Cepot nulungse, kawas ripuh pisan dikekeuweuk ku ading. Tapi aneh barang dicekel ku nyinining si Cepot jag-jag waringkas. Ngorejat hudang bari culang cileung cileuketeuk seuri mata keuheuh. Nuhun si Ayu, aduh. Isi mari teh barangkali disalamatkeun suntina baya pati. Mangga urang wangsul agan urang muri ka nagara bili juragan Arjuna Bandung. Paingan dipilarian teu aya da geuningan dieu. Asa bahagia abdi teh tiasa menakan salira agan. Mangga agana urang wangsul. Ceuk si Cepot para mitra bari nyengir nemongkeun huntu nungan hiji. Puguh nyinining bungaheun. Hatena ngarasa bagja bet asa kahibur. Tapi sabalikna mangkurip jeung ading duanana kaget luar biasa.
lantaran ngadenge si cepot nu dijieun tina kai bat pinter ngomong meni capetan. Dulu itu bebenul golek ngabacot ding. Nawayang nanahamun anu kieu teh nya. Asa araraneh teuing euy. Cek Mang Kurip bari molohok ka si cepot. Kawas nu hayang sidik kana rupana. Tapi da yakin wayang nu dijieun tina kai taya bedana jeung nu sok ditanggap di lembur. Tapi ieu mah bisa ngomong sorangan jeung kawas nu hormat pisan ka nyinining. Memang rada aneh mang. Cek ading bari ngageter hatena manehna lawang ari ngadenge kitu mah. Sabab geus nyaho yen wayang ieu mah bisa gelut jeung teu karana diusikeun ku dalang. Kumaha tujang ading mang teh bingung ieu. Mun enggal tu canak mulih nyinining teh lah paksa we mah. Tos kacumponan ka hayangna. Jeung tadi geus janji ka urang moal dosa najan maksa ge. Sabab hak pikeun bertindak. Yeuh ah, jak mulih mang. Oh, ayu jang bener kudu kitulah ayeuna mah ayu nyai urang balik ka lembur Cibonteng. Ulah cicing bae di dieu barina oge sabab ieu mah lembur batur ieu mah. Teu hade lila-lila ting lalajo mah. Mana komo nyai mah awewe. Keun ulah loba pikiran yu tuturkeun ne bapa ka lembur. Mang Kurip nyekeleungeun nyinining harita teh paramitra. Tapi nyinining teu nemalan. Nyinining teu nemalan tapi oge teu ngalengkah kalah kamugen mung dibawa balik Cipanon murubut meuli juku. Puguh Mang Kurip beuki heran. Teu ngarti kana kahayang anak. Kumaha tujang ading ge lah geuning kieu sinan si nyai teh. Paksa we mang lah. Busur sing kabawa ulah diantep dalin antepeun. Bongan tadi geus janji rek daek balik. Asal dibarengan ku si cepot. Lainna si cepot geus beunang sarta geus dicekel ku nyinining. Naon deui nu jadi halangan? Paksa we bisi dihalangan ku si cepot mah. Keun lah si cepotna urang teke teureun-eureun. Cek ading bangun jengkel. Terus neke sirah si cepot sakali meninggal beletrak mata klinu. Barang rek dipindo ku nyinining dihalangan bari mundur. Ontong disiksa ieu mah. Kunaon kawas teu hideng wae? Ieu ge panakawan kami nu satia. Kunaon kalah kangahina sia? Nyinining leuwih bela ka si cepot batan ka bapana. Puguh Mang Kurip tambah heran. Malah ayeuna mah campur keheul para mitra sabab anakna jadi nyaluntang. Nganggap hampang kana caritaan manehna. Rai nafsu hauk nyantang. Nining, sia teh rek nurut ka kolot atawa moal ha? Kala beuki wani di leuleuyan teh. Kami mah lain sieun reuso teh lain sieun tapi nyaah kanu jadi anak. Tapi anak bedegong, awas ya rasakeun ye. Ayo ini jeung kami. Urang balik ka lembur. Panon Mang Kurip molotot jeung beureum. Untuk kekerot nahan amarah. Nyaan ambekna teh lain ngan ukur nyingsieuna. Karasaeun ku nyinining oge yen bapana ngambek. Atuh meni murungkut da sieun. Ngan aneh hate tetep berat ka Arjuna. Melangkah si cepot teu hayang milu kanu jadi bapa. Komo ka ading makalah kabeuki ceceub amek kabina-bina. Ari ading reuwaseun ngadenge Mang Kurip ngambek teh. Sok sieun leuwih goreng temahna, leuwih goreng balukarna. Sabab manehna sadar pisan yen ayeuna teh lain aya di alam manusia nu wajar. Tapi alam samar nu can kanyahoan nu sanyana. Puguh rada ketir nempo nu ngambek geuwat mepelingan deuleuy pisan. Kabar mang ulah waka benu mang, keun bae nyinining mah teu lepat da. Ieu mah si cepot teh nu ngacona. Tapi teu kudu dina naon lah bisi matak namahan goreng. Keun heula sing sabar susuganan ke maleng eta. Rada naon teh rada aya perubahan. Mang Kurip teu ngajawab manehna tetep ngambek. Ngan ayeuna mah teu wani ngomong kasar. Ukur melong ka anakna gep nyekel pigulangna bisi kabur meureun. Nyinining kapaksa nurut tuluy lempang dipaksa ku bapana. Rek dibawa balik ka lembur nyinining Umar Cipanon. Bari nangkep si cepot hatena pasiksak teu tega ninggalkeun Arjuna. Ulah ganjang teuing mang. Lalaunan lempangna. Ceuk ading siga nu lawang sok sieun aya kajadian nu teu dipiharep. Tapi sameme aya nu nemalan ujug-ujug jeleg hareupeunana aya nu ngabedegan ulak cangkeng. Panon mureleng ka ading bangun galak. Ading jeung Mang Kurip meni ngajenghok bakat ku reuwas. Ngan nyinining mah sabalikna manehna ngarasa bungah nu taya papadana. Sabab nu datang teh taya lian iwati Raden Arjuna nu keur dipigandrung. Pok manehna nyarita bari neuteub. Kakang, wilujeng sumping Kakang tulungan abdi.
sabar gelis sabarkeun kedayangkan keun urang bereskeun manusia kitu patut mah da moal diantep sok mundur gelis jawab Arjuna bari tetep di tempatna panon ngareret sakedeung bari imut tapi terus mureleng ka ading bari kekerot bangun ceuceum kawasna teh hayang ngrekep jiga kabonteng ora mangkurip menibun celik bakat kureuwas sabab yakin nu ngahalangan pijalaneun teh Arjuna pakaian gining sirah make makuta jiga Arjuna pangawakan jangkung leutik meuni lempai tapi ngarareusi nuhun kakang manganyangakeun nyinining mundur tapi tetap dicekelan ku bapana malah makalah kabeuki pageuh sabab bisi nyinining kabur si cepot ngahep-hep dina dada nyinining ditangkeup pageuhna keur da bisi murah manusia bangkawara anjeun geus 2 kali nyieun kaributan di tempat ti heula nyiksa si cepot nepi ka kokodna rumpung ayeuna geus maling si cepot deui bari maling pibojoan aing mun kitu mah lain antep-antepeun aing kudu diwarah ku kaula moal dihirupan deui sabab geus 2 kali nyieun kaributan geura pasrah sumarah ka aing sarta beheung bakal diteuk-teuk ku aing cek Arjuna bari maju salengka amarah geus mudal kana beungeut perbawana jadi geuneuk dir beusi atah beuleum ari panon burahay beureum leungeun ti paparket dikepeulkeun bakat ku amarah nya puguh ading teh meuni kekerot panas ari ngadenge kitu mah teu ngeunah dicat sampah ku bangsa wayang setan sia kunaon sia ngalang karep aing aing manajan rek nyokot nyinining ge memang kuduna sabab nyinining teh bebene aing geuleuh geus dilamar ka kolotna ari sia pan maling malulu deuleuh temal ading bari molotot katena panas amarah minuhan dada lantaran teu suka diceceleh ku Arjuna kawas ka jalma jahat bae padahal mamanehna teh nulungan baturna papada manusia nu kacilet ku siluman tapi Arjuna ge teu rumasa maling atawa ngarebut nyinining sabab nyinining sorangan nu datang kadinya tina banget kataji jeung katariku Arjuna puguh Arjuna leuwih keheuleun sabab asa diungha ku ading montong loba catur tanpa bukur sia munnya sia lalaki langit lalanang jagat hayo geura petakeun sakabeh pangawasa sia ayu urang pada nyekel sabuk milang tatu urang jogol bitotama jeung kaula moal ngantep ka manusia nuju mago moal nyesakeun jalma nu ngahina ka kaula lamun nyawani geura ayonan awak kaula sabab kaula ge moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas leuwih hade ajur tutumpuran batan mundur mah sabab aing ngabelaan kahormatan diri hayo maju sia cek Arjuna bari ngalinjing nangtang lawan geus taki-taki pikeun narajang musuh atuh nu diajak tarung ge teu cicingeun lantaran sarua ngarasa ambakna asa dihina ku pantar Arjuna nafsu ngagedur amarah teu kawadahan hayang ngabinasa Arjuna nu geus kumawani nyinining kadinya ponggawa maju sia lah ye geura bejadkeun dada kula sabab kaula ge moal mundur sakujur curug deuleu moal ngejat satunyang jengkel ya bakal ngayonan pengawasa anjeun nepi ka bebeakan moal rek alang kumapalang demi pikeun ngabelaan hak jeung babeneran maju ading teu eleh kasar tuluy ngacungkeun peureup tanda nangtang lawan atuh Arjuna ge teu cicingeun tuluy muter neangan bongohna musuh bareng jeung kitu sora gamelan dipadungdungkeun tukang alok ceceleuweungan mata kaweur sarta dibarengan deui ku kecrek anu ngajek-jrek nu lalajo surak meuni ngaguruh kawas nu resep nempon rek tarung padahal ari panon mah marlong ka panggung wayang teu mali rek ka ading nu keur silih arah jeung Arjuna akhirna para mitra ading tarung jeung Arjuna silih sodok silih tonyok silih badug silih siku silih jejak silih dengkek duanana sarua rikatna sarua gagahnya jeung sarua kesitna malah ambakna ge sarua atuh meuni rame nu perang teh mata helok anu nempo malah mah mangkurip dia meuni colohok bengong sabab ading beda jeung sasari harita jadi gagah bisa ngayonan Arjuna kalayan rancingeus puguh mangkurip meuni bungaheun malah boga angkeuhan yen ading bakal unggul nyinining olohok nempo ading jadi gagah sarta hatena hariwang bisi Arjuna kasoran tapi manehna percaya yen Arjuna lain lalaki nu ipis buri lain jalma jore-jore loba ilmu kasakten tanpa tanding lamun teh mah kakesitan eleh ku ading pasti aya leuwihna tina hal ngadu jajaten ngadu pangarang jeung ejian sabab Arjuna lain ngan saukur ngandelkeun tanaga jeung kapelitan tapi ge rupa-rupa ajian katut pakarang nu araraheng
Kade ulah eleh Kang sabab lamun eleh lapur diri abdi bakal kabanangku pun bapak bakal dibawa ka lemur Cibonteng mangkaning abdi teh hoyong pisan cicing di dieu sareng Kakang kade sing waspada Kakang cek hate nyinining bangun salempang hayang unggul anu jadi bebeureuhna para mitra ari mangkurip teu loba omong manehna pogot ngabandungan anu tarung malah mamenit teu sirikna buncelik salilana kawas nu hayang tegas kanak ayan nu keur perang tani tapi najan kitu ge ari kanyinining mah teu poho daharita tetep dicekelan leungeuna bisi anakna ngaleos kanu buni anu akhirna kabur deui lila-lila nu tarung mimiti surud tapi lain hartina lekasan sabab perang tamah rame komo ading manehna beak tanaga jabat terus-terusan didesak ku Arjuna diparak-pak ku paneungeul anu ngaburudul lir urug kabeh muruk kana beungeut ading tungtungna ading ngudupu beungeut kabeunangan ku peureup nu baruleud jabet ditampiling gero ading ngagorowok menta tulung aduh waktosna seep